merah hingkang samyang ngalaga katengah ing marga waing ondangan geus disebarkeun kabeh awas ya kabina-bina teuing eueuh ondangan anu datang ka negara aing ngahaja sia menurut ke sebelah mata ka negara aing bangsat ayeuna mah kieu we anjeun rek taluk moal ka negara kaula lamun sia taluk ka negara aing berarti ieu mau jadi perang lamun teu taluk didempakeun ku aing teu bonang disabaran sia hutang pati pada pati hutang wirang pada wirang agun syah abdi pot abdi Arisha syah sama kapi hatur agan prima pot siap beres di sawarga reng saya agan nya ku abdi para dewan ditatar geus naon ti sawarga sidawala ka mana maot ti sawarga kan abdi mah salamet ku percaya ku blogja nya agan ieu jelema nu bade ngejajah teh bener bot tenang kan geuning aya agan geuning mama teu kenging mama-mama di dieu di umum mah teu kenging kewe paduduaan dipayun atuh calikna mama sawiyo kasih di dewe mama cekap kaula teu raos mengkeran salira is teu naon kasih raos kieu we salira cing raos ridho mama marido punten bapak saya mangga emut kene ilmu kasih kumaha ilmu emut kene apa nancing wir yang wir iya beres itu baru murid gua Bima anda apa jadi bener anjing mau taluk siarek taluk mau kai kurang ajar salamun kitu salah dempakeun wae baju hai para nawa ayo tepung wakul bae wangap talak ini ho mama mah calik we ngopi we mama mah ngopi we saya mama mah duduk manis we oma teta ilmu ulah dipake ka lawan anu enteng moal upami anu berat ka karang ngange eta ilmu wir yang wir permios aduh anjing yang buru-buru we lalaju aing mah gelut lalaju we aing murid aing berkelana deui ajar sedepodaran ku aing bayu nu kieu mah make wir yang wir enteng nu kieu mah maju sok iya wap was what Allahu Akbar subhanallah weh anjir edan ieu jelema what was iya wes kurang ajar sih
rasakeun ku aing maju ieu. Like ya. Wih nyali. Kulo teh muter sakawa sawang. Siap. Modal. Maju siap. Siap. Sapat muter dah. Hancur wae kabeh sia. Edan tenggelan rundungan aing. Lamun aing boga tenggelan kitu pajikan tampiling we kitu ngapoe meureun. Cara loncer beungna. Hah, anjir. Heuh nya tetenggulan katut kaca teh buta kebeungeut ka muih leuy. Tanaga katut kaca teh luar biasa. Tapi can ilmu panungtung ti aing mending. Can dipake ku manehna tenang aing heuh. Dia beki loba buta teh. Wah ini amuk aing kabeh. Siap. Ajar Syabi mah di podaran ku aing maju wet. Awasnya mau. Goblok kita teh beusi setan sia. Da kana babatok mah jangar. Uyak. Cek aing oge ajek. Podor siap. Podor siap. Rasakeun bangsat. Woyap. Iya. Iya. Acar. Lang ajar sepinata. Ang pati para pati hutang birang deg bae wira. Hai Bima. Anda apa? Bima, anda apa? Kurang ajar sia jeung aing. Datan nerat tangademan. Datan nerat tangademan. Mundur. Ewuh mangkulingan rana denera.
sia Bima kaulah karunya ka para prajurit kieu nama maksudna naon kieu urang palitungan ka aing paduduaan maksudna sia atawa saha wae nu ngalawan aing lamun anu eleh berarti eta jelema nu kudu tunduk talu ka negarana yakin yakin sok aing nyaho rek sia rek saha aing nya heo lamun aing eleh berarti aing bakal tunduk ka dia tapi lamun sia eleh sia kudu tunduk ka aing yakin sok Raden Gatotkaca malum kagungan ajian sabta pangrungu sabta hartina 7 pangrungu pangdenge pangdanguna Gatotkaca 7 kali lipat jalma biasa barang ngadangu ieu patih nangtang kitu atuh gilig anu bakal nying hareupan ieu patih nyeter Raden Gatotkaca umargi kagungan ajian wir-wir yang wir nyirorot di awang-awang Raden Gatotkaca nontot kakuping ku kaula ieu jelema nangtang saha nu eleh eta nu bakal tunduk bener tot ku kaula we maneh sanggup sangem yakin sakit punten sanes ningalikeun kagagahan punten Gatotkaca daun ayeuna mah kieu rek balik apa moal bisa yakin rasakeun sia cek anjin anu eleh eta anu bakal taluk bener rasakeun punten katinggal geura ku salira kahebatan ieu ilmu cobi hebat naon tot tinggal tarik lepas tarik lepas heboskan wir yang dog jang wir yang dog jang coba ini kejar leles mangga ketinggalan ku salira Aisyah naon tot are gede naon sia teh nah terus buat nu lepat yuk dek naon sekali dia punten lepas udah bener itu yakin deh lepas wir yang dog jang coba ini kejar lulus atuh Aisyah dan naonan goblok anak aing stres sangka di amarta tigarelo geuning ampun kurang ajar tot anak aing stres Kresna nginyem kemang cangkok anak aing stres Kresna bel tuh sukses wir yang demen ini kejar leles ngajedog wae puguh ditipu wae bapak narik nginjem kemang cangkok mua cager anjing lamun ku kemang bolen cager kulit deh aja mana mama goblok mama setan aing sebut stres ke bapak aing era aing balik ke karaton pasti diomongkeun aing sabulan aing mawa ka balik ke karaton naik mah santren aing era aing mama setan dibeberi ku aing